Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di rumah ada Apu TV, buka channel santai saja. Mau nonton apa bingung semu, tapi tetap selalu seru. Hey, Apu TV bawa tawa, segala acara bikin gila. Dari pagi sampai sore, kita semua tak mau jerah. Penting iya dewek sing mangih ka bunga bingah amar wata suta bingah diri lain jangan bener itu kasih aku deh. Nah, bapak tingali segitu geus ganteng kieu. Jadi kieu ya beja nama penting ayeuna teh pan dipanggil teh rek naon maksudna lain bapak mah melang sebenarnya mah hariwang. Nah, kumaha gitu, Pak? Pan apal ada cikaput gitu atuh. Pan canana nu si meta tanah sabut teh geuningan. jadi kieu sing anak dewek anu semata gajah teh penting ieu rek kedatangan saya mah sing nu mau tanah teh ka dewek Bapak geus nyiapkeun can tanahna. Para hektar mau tanah teh kamari dewek ngajukeun 17 hektar setengah sing Geus gampang aya tanah mah. 17 hektar kumaha bos pang kapan di kapal ku si guru lin tong wujud era ku dulu dewek nu ka dieu sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki kalebet. Oh ya jangan doh. Mana diuk lagi ningen? Tadi kieu. Tapi istuning yakin eta teh rek mau tanah sakitu. Yakin sing nekah? Teu salah yakin sing. Bener deui. Pan atuh kehead sia teh. lain yang benar penting ayeuna teh nek jadi tea Ya dia budak urang seganteng kieu tingali atuh. Allah benar mana Tingali atuh ki geus ganteng kieu mah nya moal jadi. lain yang geus siap babawanana cacakan sangkilang minta tanah gini. Oh, kita mau meren jadi orang melak bonteng teh atunya. Tong boro bonteng emas dipelak dewek gitunya. Kumaha siapkeun. Geron-geron si amihna geura. Mas ga, iya bos. RT aing eta mah RT nutup pangkat tinggalina di alam dunia. Nih. Yo, naon? Geus siap acan. Kayak anak-anak tuh kedeng deui. Lah. Ayo, geus siap. Dek ini teh apa urang ini? Iya, orang siap tuh bawa tinggal mawa. Nah, ayo atuh. Nah, tuh lila geuningan ieu tamu teh nya. Teuing, tadi teh janjinya teh 7:30 sing. Heunah lah Nah, suti da wae. wayah kieu sing can datang keneh wae. Oh, udah berat mawa tanah pan. Teu jadi we deh ka euy. Jadi tenang. Ajamin deh kah. Bon bonteng mah jadi berarti ka dieu mah tuh. Ulah teu dijadikeun kudu jadi ieu mah. Heeh, geus gampang. Iya, bawa-bawaanana ya. Pan kamari menang balanja. Ari Amir rek ka mana atuh? Kapan rek nganter ilaing atuh sajang. Ini ringkung sing bener atuh mi. Geus bae lah. Pak, kamari pohon deui teu meuli sepatu. Geus pamelikeun tinggal make wae tenang. Bener ya, kade tong ngerakeun sangkilang dangdan geus diedankeun kieu. Moal geus gampang. Geus guru-guru urang ngapa situ teh di jalan. Nah, itu. Mana tuh pas sepatu teh? Sepatu. Wah, Allah. Tapi udah halus pas sepatu teh. Halus yang teknologi atuh. Hayu kieu nganter teh ya. Ka mana? Ya eta pang nanyaan. Oh, hayo. Ki poho pang wakilkeun teh ki. Atuh mending dadak teuy, kumaha? Mah ada untuk dadak ieu oge. Jadi lah ken bae hayu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah kalebet. Mangga tuh. Nara kamarana Sling. Beda ka jero. Heuh. Akhirnya yang ditunggu Dadang juga. Datang si teh. Joget aing raja ini mah. Tah enak nanaon sing datang ka dieu euy. Anu aya hampura ya. Kudawek ditarimakeunna di luar. Da sieun teh dibahagiakeun. Ongkoh nananyakeun titah ka dieu. Aing geus ka dieu ditatanyakeun keneh wae atuh mah. Heupan sing salah deka euy. Jadi kieu pud. Dek terek nyimponan kayang budak. Tapi mawa sing syaratna. Nya mawa tuh. Aing sing ngerasa keberatan teu ku syarat dewek. Hampang ceng dek mah. Nyemi. Nya, Masuk kuat tuh tami. sok sajang si teh beak dua bang, sok kunci oge mami. Geus erak besan. Iya ya cabas. Nepangkeun abdi mami cetar membahenol. Eta mah ami cetar membahenol teh ciga si eta ciga limu sakereut. Yang ciga limu sakeureuh sing. Ciga si bawa taru. Ngerti teh siling. Eta logor mana mah di helmna. Jadi kieu cabas dewek rek nanyaan Neng Putri. Terus Manawi si Neng tak acan aya nu nyangkol bade ku putra abdi. Susukanan pud. rek kitu mah kaharti ku dewek. Isok anak kumaha nu sajelasna. Nu leuwih jelasna tah ku wakil abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janten kieu Pak Apud sim kuring teh meureunnan kawakilan ku Kang Dodib sakeluargi sakumaha anu geus dicaritakeunana tah meureun eta tujuan anu pasti nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah hungkulnya. Udah keteng kaharti sih. Sangat luar biasa bos, kaharti pisan. Kaharti babatok sia. Eta ada sarua dewek geus kawakilkeun Isok tampil sing. Tampil naon ieu? Tampilin we indungna pusing aing. Iya, aing beri tampiling mah. Geus masuk ikut campur wae atuh da. Isok tampil teh wakilan dewek. Geus gampang, beres lah. Arep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu anu acuk masa potong, bapak anu kopeah anu rada lede. Sim kuring salaku wawakil ti keluarga besarna Bapak Apud saparakanca kali ibuna anu aya di Arab. Namun ayeuna teh uwih-uwih nya kitu Pak Pud leres. Tah sim kuring di dieu panginten salaku wawakilna teh sabaraha hiji hal pangintenan udah didugikeun leres. Anu kahiji perkawis tanah. Eta anu Lampung Utara mah hayang naon tadi teh? Lak naon tadi teh? Bonteng. Bonteng. Oh, bonteng. Tak anu kaduana meureunnya ari anu kadakugo namanya meureunnan ieu ya si akangna meureunnya. Engke basa kedap deui bade dugi meureunna si cantikna ka dieu. Si cantik teh si Neng Telin. Oh, si Sano. Si Sano. Tau kituna panginten da ari sim kuring teh tiasa ngawaler salah-salah da eta mah hakna aya di murang kali laras gitu mohon. Tak kieu we ari abdi mah panginten anu sakumaha didugikeun ku Api Apud sakumaha anu kapengker pangintennya para didugikeun tah kitu we teh sim kuring mah. Mangga pangintennya sakitu engke urang ngantosan mah itu si Neng ngasuping ka dieu. Tu kituna ditutup wae. Wassalamualaikum. Tah gitu sing Dib. Wakil teh aing nepi ka eces jentre pertelang mang boler sing. Ya orang haukan lah si Neng naga. Neng. Neng. Kahpi, Kadia su. Aduh, anak aing. Neng, tah gini si Cikai teh kadia teh darek nanyaan teh ya. Aki tadi mah
Reh dogdak euy. Aing rek nyawer. Apaan eta nu dipikah hoyong ku Neng teh? Heuh justru eta sano. Bapak-bapak nu ku sim kuring dipihormat. Tah, budak urang geus aya di dieu. Sok beratanya. Ari helikopter paling mana? Naon atuh? Eta geuningan. Pari panyicingan. Ya gampangan. Hayang ngisi. Itu. Oh, itu. Brus tah. Neng gelis ieu putra amih teh hoyong ka Neng bade ditampi tanapi moal. Mangga Amih ku Neng ditampi. Nah, Aisyah kalau kagak lulei. Aura tuh Syukur kadenge pan bieu ku jejebir ilaing. Sok mana mas kawinna? Iya mi, aya mi. Geus dibawa. Bawa. Sok ka hareup. Mana habis lain itu. Aing ngagok-ngagok. Dengan bismillah ku persuntingmu. Naon atuh lama ai kamari jabrik ari ayeuna bolotot. Nih, Neng mangis tak apaleun deui. Mungkin masa kini, Neng. Dengan Banyak bismillah janjiku setia sampai akhir waktu. Bos, cincin siga tutut. Dah si itu buakannya homa. Eta teh mutiara si teh. Helik lah, dewek rek ngomong. Tah, sing Dip. Aya nama budak urang geus ditanyaan. Manakah yang dewek? Gampang aya. Cenah teh. Siap dan aduh. Tah mangga ieu nyenakeun tanahna. Abi tos dipelakan kantun manen. Tah ieu saperangkat tani na nyengakeun. Tah ieu saperangkat alat nyanguna. Naon ieu? Dewek teh pan menta teh 17 hektar setengah. Nah, iman seemer. Apaan sih minta tanah, Pud? Pan dewek teh minta tanah. Nah, dina emer. Emang lamun dina emer jadi tikotok, anger tanuh, Pud. Nya heueuh anger bener tanah mau jadi tikotok nya Pak nya Pak. Nya, da cek aing ge urusan jeung maneh mah Dip. Moal aya kebeneran. Marantok sah. Kumaha bos ketipu? Sia Dik, tipu tipu mantok sah. Lo teh gampang.